الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن سمرة meriwayatkan ingsun saking Ki Jabir kang putra lanang Ki Samurah radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu sapa Allah anhu saking Jabir Gala oleh ngajab-jabiring lafaz utian Nabi dan tekani sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajulin kalawan wong lanang qatala kang abunuh ya rajul nafsahu ing awak rajul binasa gesa kalawan pirang-pirang ruruhit jantaring Kalam yusalli alaih maka ranana nyolati ya kanjeng Nabi alaihi ing atas rajul Riwayatkan Ki Jabir bin Samurah Ay ngaji kieu mah urang ye silsilahna sanadna nyambung Kula menang ti guru kula menang ti guruna deui guruna menang ti guruna deui terus nyambung dugi ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandana nyambung aya syahadahan Bukhari boga syahadah Muslim boga syahadah geus nu datang ka kula mah aya ngaranam di Kanjeng Nabi ka anu tadi kula aya cukup yang ka surga mah eta ge coba nun menang di majalah nang di koran di zahid fa syaitanun wa syaitanun guruna setan naudzubillahi nu mentek sing hade andak ngaji hadis teh ujung-ujung nama jang menang sumbangan yang proposal adanya beberapa yang proposal turun aduh pagan menturun nanya geser bapak aja tega duluan ku bupati ada proposalna naik heze jasa masyaallah temenang sambarangan Islamun orang ngaji hadis tep-tep itu soal silsilahna majana dan riwayatkan baik cak guru namun orang itu soal sanadna ngariwayatkan ingsu beda tuh. Orang ngaji Bukhari atau manggih di mana lantaran can pernah ngaji khusus hadis dan riwayatkan baik tapi menggeus pernah ngaji hadis mah ngariwayatkeun ingsun eta mah sakadar istilah maca nu pernah ngaji jeung nu teu pernah ngaji geus sararieun nu pernah ngaji mah lantaran aya doktrin aya kakuduan hese ngaji Bukhari mun hayang khusus boga ijazah khosoh kudu 7 kali tamat boro-boro 7 kali kagarag sakali ge geus lundutan bae serai deui tek ngaji Bukhari mah ku guru dijelaskeun mun urang kabeneran di dinya kacai teu ngadenge tulis lantaran kudu ngadenge ti dituna sami'tuhu sami'na gitu kan haddasana namun teu neuk di mana da kese ngaji hadis mah sing hade komo lurah mengesilok dibaca-baca aja hadis lagi saya pernah mendengar atuh sabira lurah atuh maksud tambah jangan ngajalarkeun ujung-ujungna mah sanajan ngahadis Quran ge di KS PTI nya mah
ujung-ujung nama kos Kiai Golkar kajian hadis kajian ngomong Quran ya ujung-ujung nama tuh fulus kene teman di lugar di liger doang teman Gola Zair Jabir bin Samurah fungsi Kanjeng Rasul didatangkan hiji lalaki geus maot di gotong tuluy yang songkeun ka Kanjeng Nabi si lalaki eta teh qatala nafsu membunuh diri di maqam masyaqis sakururuh Jampari kumaha tah tinggal nyalateun bae apa Kanjeng Nabi nyalateun falam yusalli alaih Kanjeng Nabi mungeun nyalateun teh anjeun jelema nu boga hutang jelek nyalateun Kanjeng Nabi mah jelema nu bunuh diri mung kos di urang kiai teh pilih mun sugih diola urus lamun susah dak siapa diola eta Kiai Golkar kalari rawahu Muslimun ngariwayatkeun ka hadis Imam Muslim. Masya Allah membunuh diri tiba-tiba heula datang ka guari loba jasa ya Allah ya Rabbi lantaran geus teu mahi di otakna urusan teh leuwih gede batan kapasitas otak sehingga mudah teu kuateun ku gede hutang teh gede kahayang penampungan setik ai pemasukan ngan saukur 1 juta sebulan ai cita-cita hayang meuli Fortuner ya otomatis modal ai kawan pas-pasan awakna jeung begetna ai kawin hayang kanu geulis hayang ka artis zawiji tidak ada modal kudu ngukur tangtung aja kurang Karawang mah ngukur tangtung bae ai beungeut kos kieu mah beungeut perang wayahna kawin teh kudu nu gelis geus asal aya napasan bae geus ya Allah ya Rabbi tapi ya waris waktu Allah ya nu ngatur kadang-kadang nu kasih pamajikanna jore kadang-kadang nu gelis salakina jore dah ngarepkeun kitu urang teh ayeuna nu kasih kawin ka nu gelis mah tama pariuk mengikek ke batu tama pas tama ye kabeneran beungeut jore urang lalaki aya meunangkeun nu gelis jarang terjadi tapi ya Allah ya Rabbi balmana lijmali utawi gilai kumana gangbang saingnar qadilun nafsahu dawang kang abono ngawage gedeli koini salah namun amri ngahalalkan ya gedel zalika yang mengkono patlu bahwa maka utawi ya gedel gafurun iku kang kafir mendelema ngabunuh diri tekadna memang hal gitu telantaran mesti kuat atau tidak kafir kemenang wa ulam yasahila zalika bahwa fasikun sanajan lamun tewa ilam yasahila lamun orami ngahalalkan ya gadir zalika ing mengkono kotu bahwa kaudaya gadir fasikun iku kang fasik terjadi di mana ya di mana baik ada hutang teu kuat bunuh diri tapi tengah halal ke ngan teu kuat bepasek kitu kene urusan dagang aduh ya hayang gede teu politik bae lah hayang ngeusin bunuh diri tapi tengah halal kan pasek mun halal kan kafir lantarannya hayang gegeran cek bahasa Kanjeng Nabi mah hayang ngagerakeun paeh padahal urusan aing pan nu ngatur teu paeh mah lamunnya hayang gegeran bertindak bunuh diri mun asalal kafir beres sama urusan kos kitu mah ieu mah frustasi diputuskeun ku kabogohna
insyaallah kasakadar diputuskeun ku kabogoh nginum baygon ceknya nama susu meureun baygon diinum modal termasuk perang kebenang bunuh diri mah tetep bae teu meunang kajen teuing lompat ka dieu lompat ka ditu ge tetep bae teu meunang ulah diniatan bunuh diri mah pokona mah berjuang ngalawan musuh-musuh Allah adapun bae geus eta mah urusan Allah adapun urang bunuh diri tetep bae teu meunang motif kumaha bae oge ieu nu dimasalahkeun ku ari bom bunuh diri eta teh meunang atuh nahonan teh geus kitu teh sok we perjuangkeun sekemampuan urang tanpa bunuh diri. Qaddaraga Rasulul Karim teman-teman hingga sabah Rasulul Karim Rasul kang moya salat alaihi nyalati ingat sakatil radan kenalah juga ligori garia gadualian qatil an misli fali saking umpama bagawan qatil meminta kanjeng Nabi menyalakan supaya ulah terjadi kedua ketiga dan selanjutnya. Oh ku kanjeng itu disalatan bungai-ngai bunuh diri beserta disalatan ku kanjeng Nabi tah di zaman kanjeng kos kitu untuk menjaga. Jadi berarti gitu Darul Mafasid asupna sebab dina agama mangandua hiji jalbul masalih kadua Darul Mafasid sedangkan Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tuh hal itu tetap pernah mondok mah gajian yang majang memondok bae lanang dengan sia teu marondok tiga hal itu teh nalika kos kitu maca kaing mondok atuh sia ka ditu ka pondok yang Haji Fendi pokok salah alaihi lan teman-teman nyalati alaihi ngadu sabda sahabat radhiyallahu anhum ganilar benu sabah Allah sahun saking sahabat ya Allah yunfana bila sholatin berpun yantara dan pendem dan kubur ya katil kalanora dan sholati tapi kanjeng Rasul marentah ke sahabat majung sholatin tetap supaya ulah dikubur tanpa disolatin pasik sholatin baik Talilul abji utaiki lagi gurayan kang bangsa labat bimasyaki sajamum miskosin tapi masyaki iku jamai laban miskosin wawalan wadaya miskos daigun lasun ariobun ruruhid kang ambagal irbati kaya tumbak dalam yusali alaihaya ukubatan lahu karna ala nyiksa lahu gaduh qatil wawalan lijari lan kena nolak kadalian qatilan mitrifali saking umpama pagawean qatil bikul hadis tawi gilai gebegi hadis ada masalatil hakim iku aranya lati hakim ala qatilin ngada sayang kang ngabulun nafsai ngawati qatil ulah hakimah ulah nyalatin wali gorilan kadalian hakim kiai ulah ayu saliyah ngantang nyalati hakim alaihi ngada zakatul limarahun nasai kena barangkang Allah kena yang mazhabah imam nasai anda Rasulullah yang satu anai kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum wajabah kanjeng Rasulullah amanah mafalau salih alaih napan udah ingsun maikum maka olahnya latih ingsun ingat zakatul ustafadu maka dan amru faedah min hawal sesaki ikulah asrana garang satu nelian gitu kanjeng Rasul mah iku salih alaih nyalati agar ingat zakatil salian kanjeng Rasul dipersilakan bahasana ama anak mafalau salih alaih kuring mah nyalatin berarti maneh masilahkeun nyalatin kanu boga hutang kanjeng Nabi matara nyalatin mah ulama anjeun mah ulas bae nyalatin mentak nu bagus mah kiai mah kuari ulah nyalatin tanya ulang ridit teh gautang teh di bank ka bank gautang teh mun gautang ulah nyalatin hampir baro gautang kabeh kuari mah pemasukan shalawat ke kiai Nabi Hurairah radhiyallahu anhu bisawab